Pangabisa di baru jeung pangarti bakal urang bingung dina kahirupan digawe sing rancage tanah Sunda nu endah tur asri tibihari nepi ka ayeuna wajib kudu dipalire gunung anu parantur lamping pasir curcur ku cai subur ku tutuhan syukur kanu agung rampak gawe keur ngarumah tanah urang ayo diraksa dijaring maslahat sarerea. Baru pengerti bekal orang dina kahirupan digawe masing rancage sangkan manfaat hirup cangrekeun dina jero batin mangkade salah lampah pinangtu kaduhu jiwa raga katempuhan tak loba ama kasakur makhluk Gusti jah dunia akhirat. Masing rancage kudu larap jiwa raga katempuhan Sakum Gusti